Assalamualaikum wilujeng ngoyahki kasadayanya dinten abdi dinten ayeuna teh abdi teh bade mancing di dieu disolokannya disusukan tah tembur abdi mah kieu perkampungan keneh pokona mah di dieu teh loba lauk bogo lamun ceuk cara bahasa urang nama bahasa Sunda mah dicobaan di dieu peke teu meunang tah ari pas di lapak anu ieu teh urang strike tadi teh nya teu kamera pas strike nanti tageuningan lumayan lah strike perdana ieu teh nya tapi baturan urang semua kalam eta we tuh tingalikeun teu karekam pokona mah anu dina dadana mah tadi teh kurang teh terus di lahan teh geus dia teu silila babaturan urang teh di luhur strike tuh tinggal ikuduh lauk manehna geus strekan wae nya tuh teu silila urang teh strike deui wae geus strike deui wae tuh tinggal ikuduh pokona mah di dieu lapak teh rada gaco urang teh sabaraha menang jiga nama urang teh di dieu teh 3 siki lamun teu salah mah tuh babaturan urang teh curang cileung gitu di luhur tah urang teh kudu ngajual ka dinya nya tuh babaturan urang heula we cenah ngajual ka ditu eta kopeah mun dibadag-badag teuing itu da ih bae itu kalau babaturan urang kalengah jokot lauk lain ngabantuannya tong silila disusul ku urang urang ngajleng sarua darek pindah ka belah ditu tah cuk urang teh ceklan heula ieu jejer ieu ka babaturan urang teh nya tah bedol atuh aing nya urang di dinya teu dibedol tah urang tong silila tah urang teh pindah spot tah tong silila di dieu teh babaturan urang strike deui tanya iya sebagai kameramen orang masih kena dihanap sih sebenarnya mah tadi tanya tahu buat orang strike di wae tuh tinggalikeun jika nama atuh tadi teh strikean wae nya babaturan urang teh di dinya teh pokona mah loba urang teh hampir menang karena 10 siki di lapak kitu nya lauk bogona teh tah tegung silila urang teh pindah lokasi pindah ke belah dieu tah tuh tinggalikeun babaturan teh yang spiral akhir-akhirnya tak ada pokoknya menang loba lah tadi dinya teh di luhur teh strekan wae laukna teh da loba tinggal dikeun tuh babaturan urang agak berugana sakit teh we